hanyalah kepasrahan diri, kesucian hati. Allah sang khalik, urang makhluk eta. Lihat komentar Syekh Athaillah dalam kitab Hikam. Ilmu laduni itu bisa diperoleh. Laduni eta lain ilmu dibeli. Di urang sok salah kaprah eta istilah. Ilmu laduni itu ilmu anu tanpa kasab, anu langsung dibere ku Allah secara teu kudu dikasab, langsung dibere dengan begitu saja. Tetapi Allah akan memberikan ilmu tersebut terhadap hamba Allah ketika hatinya bersih, teu aya pengakuan, teu aya angrasa asa aing uyah kidul ditambah ku uyah kale, teu kitu. Maka di sanalah Allah menurunkan ilmu laduni. Mangga tinggalin kitab Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Wa qala aydan, inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Al-hadis. Wa qala Syekh Ahmad bin Athaillah, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu duhurul haq. Faman ra'a al-kauna walam yashhad fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat sumusul ma'arif bisuhubil athar. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in,
wa khususan ila hadrati Nabiullah Khadir alaihi salam Abil Abbas Balya bin Malkan, wa khususan ila hadrati Nabiullah Ilyas alaihi salam, wa khususan ila hadrati Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajiz, wa khususan ila hadrati abina wa saykhina wa murabbina wa ustadina sahibil ma'adarul abror, wa khususan ila hadrati apa maksud wa khususan ila hadrati apa Usanillah hadrati Abhari bin Usanillah arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa khalina wa masyaykhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para dewan guru, para kasepuhan, para kiai, wabil khusus sahibil ma'had Riyadul Abror, sareng para kiai-kiai tinu sanesna. Mudah-mudahan para guru-guru urang sing dipaparinan kasehatan, sing dipaparinan umur anu panjang tur barokah, rizki anu seueur tur halal, ilmu anu manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa, alhamdulillah tos tepang tadi sareng Bapak Kepala Desa. Jadi ieu teh wajah baru stok lama. Pidoana mudah-mudahan Bapak Lurah dina jilid kadua sing tiasa langkung maju, langkung berhasil dina ngabangun desa Katapang ieu, baik bangunan fisik maupun moral. Mana lurahna? Nyumput. Oh diburi. Si lurah ngabangun fisik sareng moral. Salah sawiosna hadir dina pengajian eta ngabangun moral. Komo sampai ngayakeun pengajian. Tetapi hajat urang kamari, hajat demokrasi ulah ngajadikeun perpecahan antar sasama warga desa. Pada dasarna saha bae ge nu meunang geus ditentukeun ku Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi berarti saha nu meunang pilihan Allah hakikatna. Maka pikeun anu eleh ulah putus asa ku pedah dukunganana eleh. Pikeun anu meunang ulah sombong ku pedah dukunganna meunang. Nu eleh ulah sampai tidak mengakui ieu teh lurah urang. Berarti lamun teu tarima saruajeun teu tarima kana ketentuan Allah. Lamun teu tarima kana ketentuan Allah ulah cicing di bumi Allah. Pindah ka ditu ka Lampung. Lamun Lampung ke bumi Allah al tarimakeun.
Adapun kamari beda pilihan itu mah demokrasi ngaranna. Ulah sampaikan tewauh jeung dulu gara-gara beda pilihan ulah. Malah pikeun jarokna deui. Ulah pilih kasih ku pedah cenah RT ieu mah teu milih aing ku aing moal di deukeutan. Ulah kitu. Kabeh ge rakyat urang. Lamun dipulah dipilih ieu mah ngadukung ieu mah henteu nu ngadukung mah dikarunya anu teu ngadukung mah dikucilkeun. Lain lurah ngaranna eta mah ketua geng. Teu preman eta mah. Aing ngaran pimpinan mah sasaha ge diraung. Adapun kamari milihna lain ka urang atuh demokrasi ngaranna. Maka doakeun ku urang mudah-mudahan kaget kula kuari mah nganggo sorban jeung jubah. Pahili jeung kula ge. Tah mudah-mudahan kitu eta. Sehingga ngajadi contoh pikeun masyarakat. Engke pan kieu dak lurah ge make sorban pira ke urang teu tah kadinya. Kadang lurah. Mudah-mudahan doakeun ku urang sing langkung maju desa urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para wali murid, para alumni, oke para santri, santriawan, santriawati, bingah sim kuring anu kalintang pohara dina wengi ieu. Artina kabungahan eta teu tiasa diungkapkeun. Karaos ku pribadi naros tadi aya sabaraha nu bade ngalih, aya sabaraha anu khatmil Quran sareng kitab nya alhamdulillah. Kami telepat anu bade intikol aya 10 jalmi termasuk salah sawios putra guru urang. Mangpengseueuran ieu langkung ti 40 jalmi. Sedangkan keur aya 40-an bae ge aya hiji nu ku Allah dijadikeun wali nu ijabah doa. Komo ieu mah seueuran. Dibarengan ku hate ikhlas nyuhunkeun ka Allah. Pamudah-mudahan ieu para santri anu insyaallah bade didoakeun ku guru, anu insyaallah bade intikol teh pindah, berarti lain berarti di dieu geus ngagendol ilmu siap dipake. Ieu mah dipindahkeun bisi bosen. Adapun di dieu aya kacangking ilmu sasieun sabeunyeun, itulah nu kurang disuhunkeun ka Allah. Pamudah-mudahan ieu mang santri teh santri anu bade intikol ti dieu secara katingali ku kasat mata majiga rek ningalkeun ti dieu padahal lain hanya kanggo nyeueurkeun guru, mengembangkeun ilmu, nambihan pengetahuan. Urang aoskeun Fatihah khusus kanggo anu bade dikaluarkeun, nu bade intikol, oge khusus kanu khotam, baik khotam Al-Quran ataupun ngelal ngasal amil jurmiyah sareng sajabikna. Urang aoskeun Fatihah sawang sulang, tujuanana dina manah mate masing-masing kanggo keberkahan kamanfaatan ieu para santri, umumna kanggo santri nu masih di dieu sing hasil ilmuna, oge para orang tua anu ngadukung modalan putra kanggo menimba ilmu, oge sing dilancarkeun jem dijembarkeun rizkina bibarokati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun sadaya para jamaah sadayana anu sami hadir rahimakumullah. Ieu teh bukan hanya sekedar reuni akbar ataupun walimah intikal ataupun walimah khatmil Quran sareng kutub, tetapi dina kesempatan ieu sekaligus urang eta bade ngahaul Raja Nawali, yaitu Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Ieu raja wali. Karena wali teh seueur. Aya wali kutub, aya wali aiman, aya disebut deui wali imamah, aya deui wali autad, wali abdal, nukoba, nujaba, seueur para wali. Anu Raja Nawali disebut wali kutub. Ieu hanya saalam dunia cik hiji kaul mung hiji. Salah satu anu nyandang gelar wali kutub adalah Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada pertanyaan, kenapa mesti dihaul? Kunaon dihaulan i wali kutub ieu Sultan Aulia? Ieu salah satu kecintaan urang ka wali Allah. Dengan cara dihaulan, dieling, diemut. Ieu haulna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Maka sateacan urang neraskeun kana pengaosan, urang cobi aos manakib Tuan Syekh. Manakib teh biografi, cerita, kisah hidup, mudah-mudahan janten motivasi. Anu simkuring resep karena salah satu kisah Tuan Syekh itu diantaranya ketika Tuan Syekh dina hiji waktu kaluar ti bumi sareng para santri, angkat ti bumi sareng para santri di daerah kota Baghdad. Tuan Syekh mapah sareng para santrina masuk ka lorong-lorong istana, lorong-lorong bumi kota Baghdad. Didinya dipegat ku hiji lalaki anu mabok, anu teler. Dipegatlah jalan ku eta lalaki nu mabok. Kan santri teh sigap bisi mihala ngarogahala guruna karena mabok kan posisi. Tapi cik Tuan Syekh, awas ulah anu bergerak, ulah anu aksi, dipegat. Cik eta nu mabok bari sosoloyongan, ya Abdul Qadir, kula rek nanya, boleh cik Tuan Syekh mangga bade naros naon? Cik eta nu mabok, pertanyaan kula, ari Allah kawasa atawa henteu Abdul Qadir? Tuan Syekh menjawab dengan tersenyum, Allah maha kawasa. Jawaban Tuan Syekh. Cik nu mabok
Boleh saya bertanya deui? Saur tuan Syekh, mangga. Pertanyaan kedua, ya Abdul Qadir, Allah kawasa atau henteu? Sama pertanyaan. Tuan Syekh menjawab dengan tersenyum, Allah Maha Kawasa. Cik nu mabok, boleh satu kali lagi bertanya? Mangga Tuan Syekh. Pertanyaan nu katilu, cik nu mabok, ya Abdul Qadir, Allah kawasa teu? Sama pertanyaan. Tapi jawaban nu katilu Tuan Syekh menjawab dengan diiringi tangisan, dengan diiringi air mata, dengan jawaban yang sama, Allah Maha Kawasa. Cik nu mabok teh hatur nuhun Abdul Qadir, lempang we. Tuan Syekh nangis di dieu. Santri bingung. Bingungna kunaon ceurik. Pertanyaan sama, jawaban pun sama, tetapi dibarengan dengan mimik wajah, dengan action, dengan tingkah anu beda. Jawaban pertama diiringi dengan senyuman, Allah Maha Kawasa. Jawaban kedua diiringi dengan senyuman, Allah Maha Kawasa. Tetapi jawaban yang ketiga diiringi dengan tangisan, rasa sedih, tapi dengan jawaban yang sama, Allah Maha Kawasa. Maka santrina rek nanya tewani ka guru, uih lah Tuan Syekh sareng para santri ka tempat, ka pasantren. Dikumpulkanlah ku Tuan Syekh para santri. Setelah dikumpulkan, Tuan Syekh ngajelaskeun dari kejadian tadi. Hei para santri, anjeun pasti heran tentang kejadian anu tadi. Pertanyaan ti sinu jalma nu mabok, maka ku kaula rek dijelaskeun. Pertanyaan yang pertama itu ngandung arti, ya Abdul Qadir, Allah kawasa teu? Maka kaula ngajawab, Allah Maha Kawasa dengan senyuman. Apa maksud dari pertanyaan pertama? Pada hakikatna eta pertanyaan mengandung kieu, hei Abdul Qadir, kaula ieu jalma tukang mabok, jalma tukang doraka, jalma telok ibadah, bisa henteu Allah narima tobat kaula? Mampu teu Allah narima tobat kaula? Maka kaula menjawab dengan senyuman, Allah Maha Kawasa. Sebesar apapun dosa, apabila bertobat, dihampura ku Gusti Allah. Ghafurur Rahim. Satu. Pertanyaan yang kedua, ya Abdul Qadir, Allah kawasa teu? Kaula ngajawab dengan senyuman, Allah Maha Kawasa. Apa makna dari pertanyaan yang kedua? Hei Abdul Qadir, kaula ieu tukang mabok, jalma tukang doraka, Allah kawasa teu ngajadikeun kaula siga anjeun jadi kiai, jadi wali, jadi ulama, jadi ahli ibadah? Bisa henteu Allah ka jalma tukang mabok nyieun jadi kiai? Kaula menjawab dengan senyuman, Allah Maha Kawasa. Bisa. Pertanyaan yang ketiga, ya Abdul Qadir, Allah kawasa teu? Kaula ngajawab dengan jawaban yang sama, tetapi dengan tangisan anu tulus tina hati, rasa sieun nu poha. Apa makna dari pertanyaan yang ketiga? Hei Abdul Qadir, anjeun kiwari kiai, anjeun kiwari ulama, anjeun kiwari wali, anjeun kiwari orang hormat, ahli ibadah, mampu henteu Allah nyieun kiai jadi tukang mabok, nyieun jalma tukang ibadah jadi ahli neraka?
Jawaban tetap yang sama. Allah sangatlah mampu. Allah sangatlah mampu. Kenapa saya menangis? Tahun Tuhan. Urang kan terang ketentuan Allah. Hari ini kita duduk di majlis taklim. Kita berdoa bersama. Kita melafazkan kalimah-kalimah thayyibah. Entah bagaimana ketentuan Allah di akhir. Allah sangatlah mampu membolak-balikan apapun yang Allah inginkan. Maka hadirin, dengan riwayat ini, dengan kisah ia, urang ulah sombong kupedah urang jadi kiai. Urang ulah sombong kupedah urang boga ilmu. Hei para santri, ini hikmah dari haul Tuhan. Karena ilmu itu bukan segalanya. Lain anu nyalametkeun secara khusus ilmu. Hayang sababia. Kenapa? Lamun cenah eta jalma boga ilmu kudu salamet. Barsiso paehna moal suul khotimah. Siapa barsiso? Ulama besar. Boga santri 4.000. Santri lagi ulina kareut jadi nawan. Atau kepenting guru. Itu barsis. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli amal. Tetapi ketentuan Allah kada suul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Paehna dalam keadaan suul khotimah. Ilmu. Oh, cenah ku jabatan mantar salamet. Lamun ku jabatan rek salamet, Namrud jeung Fir'aun moal dilaknat ku Allah. Lamun jabatan bisa nyalametkeun. Kunaon deui ku harta cenah salamet, Qarun moal dilegleg jeung hartana ku bumi. Lamun memang itu harta bisa nyalametkeun. Naon nu bisa nyalametkeun tina murka Allah? Hanyalah kepasrahan diri, kesucian hati. Allah sang khalik urang makhluk eta. Lihat komentar Syekh Athaillah dalam kitab Hikam. Ilmu laduni itu bisa diperoleh. Laduni eta lain ilmu nu dibeli. Di urang sok salah kaprah eta istilah. Ilmu laduni itu ilmu anu tanpa kasab. Anu langsung dibere ku Allah secara tekudu dikasab, langsung dibere dengan begitu saja. Tetapi Allah akan memberikan ilmu tersebut terhadap hamba Allah ketika hatinya bersih. Teu aya pengakuan, teu aya angrasa asa aing uyah kidul ditambah ku uyah kale. Teu kitu. Maka di sanalah Allah menurunkan ilmu laduni. Mangga tinggalin kitab Hikam. Pode sohipah nama. Papai beti hiji nepi ka anggeus. Aya. Nah ini hadirin. Maka hei para santri. Dari manqobah Tuan Syekh ieu ambil kurang sebuah pelajaran bahwa Allah sangatlah mampu. Maha kawasa. Lamun kurang rek disurahkeun kawasa Allah moal anggeus walaupun beak umur urang. Tetapi secara singkat, urang anu boga otak narada mintul, anu belet ulah leutik hate para santri, Allah mampu minterkeun urang. Allah mampu mere ilmu ka urang. Tuh contoh anu populer Ibnu Hajar Al Asqalani. Kumaha riwayatna? Kan sampai putus asa mas santri karena melihat tetesan air yang menetes kana air kana batu sampai ka bolong eta batu. Berarti saur Ibnu Hajar kurang leukeun ieu kula ngaji. Buktina air netes sampai bolong berarti ai kuleukeun. Kula mah teu teas-teas ting jiga batu.
balik teh kan nggak pasantren hiji gitu saha deui